Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Salam Taufik. Paslon utawi iki iku pasal sawiji. Paminal wajibi mangka iku tetep satengah saking kang wajib khamsu sholawatin utawi 5 piro-piro salat. Dorope 5 piro-piro salat fil yaumi ing dalem sadina walailati lan samalie ing dalem sawengi. Paslun ari ieu eta hiji pasal paminal wajibi mangka eta tetep tina sawarehna anu wajib khamsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salat fil yaumi dina sapoe walailati jeung dina sapeuting. Dina ieu pasal musannif tandang bade nyarioskeun kana sebahagian kewajiban anu mana geus dicaritakeun. Kawajiban nyaeta kawajiban anu kudu dilakonan, anu kudu dipigawe, anu kudu dilaksanakeun. Hiji kawajiban anu secara pribadi urang. Jadi kewajiban pribadi urang. Kadua nyaeta kewajiban antar umat muslim. Mun urang geus ayeuna mun teu sampurna geus bisa ngelakonan ayeuna mun teu suatu kewajiban, sing ingat aya kewajiban lain. Pan geus kamari ayeuna mun teu diulas, ulah kieu kembae nu penting mah ayeuna sorangan we heula kitu. Ayeuna mun teh batur mah ayeuna mun kumadinya we aya bahasana teh naon pokona nafsi we. Nafsi urang mah ayeuna mun teu penting urang we sing padahal teu cukup sanjana mah. Salah sanjana mah. Lamun urang ayeuna mun teu madi mah urang ayeuna salat jangan urang ningali anak teu salat, ningali pamajikan ayeuna mun teu salat. Apakah mal bahaya? Nya bahaya. Apa jeung kamari oge lamun dina kewajiban aya nu wadi-wadi ninggalkeun ayeuna mun teu kewajiban eta mangka urang wajib nitah ngalakonan kana eta kewajiban teh. Atau ayeuna mun teu ari salatna mah katingali, ari salatna mah katingali osok salat ngan hanyakel cek bahasa kasar mah teu balik teu ceuk kumaha syarat rukunna ditinggalkeun teu dipigawe ai pabatalan dirempak. Mangka wajib urang nyaeta nitah migawe eta ibadah terutama di dia ayeuna khususna salat keur terangkeun di dia nyaeta kudu dilaksanakeun secara baik secara benar. Lain ayeuna mun teu mangan sakadar nitah ngalakonan salatna wungkul lain. Jadi titah ngalakonan salatna kudu barijeung dilakonan syarat rukun. Oge nyaeta dijauhan pabatalan. Keun ayeuna mun teu mah ari makruh ayeuna jeung sunat meulaan kitu. Nomor ayeuna mun tadu eta pokona. Eta pokona. Syarat rukun oge nyaeta ngajauhan pabatalan. Ngajauhan pabatalan. Mata lamun ayeuna mun tadi masyarakat ieu geus daek ngaraji sararea geus sasalamet ayeuna mun teu maajengan teh kitu.
tina dakwaan eta salamet aya namun tamah ajengan ya aya namun teh urang teh boro-boro naon boro-boro aya namun teh makabatur orang-orang anu terdekat orang oge gitu teh kumaha dan teu aya namun teh mada salatna mah geus katingali daek aya namun teh salatna mah tara aya namun teh tapi kata salat kitu ngan ieu mana mungkin aya namun teh bisa salat anu bener bari teu ngaji gitu aya ngusahakeun aya namun teh masina daek ngaji ka mana we gitu atawa aya namun teh dina jadwal nu mana we gitu eta daek ngaji pisan dikitu ya ya masal cuma kewajiban ya namun tamah ada kumaha gitu pokoknya mah geus ngaji ka mana we sok ulah teu ngomong gitu ulah teu ngomong ai kurang ge mah kadenya salat aya namun teu kade tah syarat-syaratna itu ngaji aya na teu nyaho di kade-kade oge itu ngaji masing kurang di kade-kade kade ayeuna aya salatnya bisa salah ayeuna kade ayeuna wudu teh sing bener ayeuna wudu teh nya hadek bener kumaha itu bari tarang ngaji mah teh ayeuna teman kurang di kade-kade oge kade hati-hati eta teh salat teh nya itu ngaji mah teh sing di kade-kade oge gitu itu ngaji mah nah jadi tina sebahagian ayeuna mun tama kawajiban teh adalah nyaeta tuh salat 5 waktu bil yaumi wal lailati ieu teh dina sampai saputi jadi atuh kawajiban urang dina ibadah aya kawajiban anu harian aya nyaeta kawajiban teh kawajiban sataun sakali aya kawajiban teh kawajiban saumur hirup kewajiban ibadah teh kewajiban anu sehari-hari salat tapi ka sapoe teh nyata 5 waktu 5 waktu ai kewajiban anu satahun sakali naon puasa di bulan Ramadan ai kewajiban anu saumur sakali haji umroh jadi pangminang naon gitu keur aya namun tama satahun sakali gitu tama-tama aya namun tama ari dina kitabna ge jalgok teh bab wudu jalgok teh bab adus jalgok teh bab najis jalgok teh bab cai jalgok teh bab salat matak eta diurus terus da besing ayo dibulak-balik tapi kapayah oge aya namun tama ieu teh da ibadah teh salat pantasna mah aus gitu da ieu ngajina ge hayoh gitu teu kitu oge deh lain ieu teh ari salat ieu teh asok ayeuna asok hoream ieu asok hoream ayeuna tereh anggeus atau sok hayang mung tereh anggeus gitu atau hayang tereh sana mung tereh anggeus mung tereh ada ketingali ngapalkeun deh ku urang digenah-genah gitu ketingali teh guru dogadah yang geura anggeus gitu kawas da salat gitu pan itu salat aya namun tama ai junjunan mah qurrata aini fis salat gitu. Jadi eta ieu namun tama indahna eta nikmatna ladzatna eta terlena na aya namun tama eta kenikmatan dina naon dina salat ai urang geunah teh nya tah hayang geura kaluar tina salat teh gitu deuk asup hoream geus asup hayang buru-buru keluar gitu benar teh salat teh hing aya namun teh ya padahal ieu teh ngajieuna teh naon unggal putih ngajieuna teh tapi can ngeunah salat naon coba ge Bismillahirrahmanirrahim hayang keneh ya salatna 4 rakaat aya namun teh cing aya namun teh berat qobla lohor ba'da duhur 4 rakaat oge takor wae takor nya aya namun teh anu ngeunah aya namun teh kitu Allahu akbar
Allahu akbar. Tah gitu eta teh nyaeta kewajiban anu harian. Malah ya namun masa pesa penting teh nyaeta 5 kali sholat alias aya namun lima waktu. Karena ia dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salatan. Ari 5 pirang-pirang salatan eta kata bahuna geus mardukeun kana eta 5 salatan sa Allahu Gusti Allah taala halna mahalur Gusti Allah ala ibadihi ka pirang-pirang hambana Gusti Allah. Jadi 5 salat ieu harga mati. Ieu harga mati. Jadi teu bisa dituar-tawar. Anu geus diwajibkeun sakabeh hamba-hamba na Allah Subhanahu wa taala. Lajeng aya namun tama aya nu tumaros. Saurna tumaros nah teu langkung ti 5 gamparan teu. Salat aya nu wajib mah nyaeta teu leuwih ti 5. Teu kurang teu leuwih. Kurang telewih hanya 5 salat anu wajib lah kurang telewih illa anta tawwa kecuali teu lamun ayeuna mun teu maneh deuk ngalakonan pasunatan eta mah pek lamun deuk ngalakonan ayeuna pasunatan mah pokona hungkul sunat rawatib anu ngiring-ngiringan karena salat wajib hungkul nyaeta salat sunat rawatib hungkul 22 rakaat. Salat sunat rawatib hungkul 22 rakaat. Qobla duhur 4, ba'da duhur 4, qobla asar 4, sabaraha tah 3 kali. Qobla maghrib 2, ba'da maghrib 2, qobla isya 2, ba'da isya 2, sabaraha qobla subuh 2 ya sabaraha 22. Salat sunat rawatib 22 rakaat. Berarti leuwih tinu pokona aya namun tanu farduna sapariji can sampai sapeting teh 17 rakaat. Teu ari sunat nama 22 rakaat. Salat sunat nama nah 22 rakaat dia dibagi 2 anu 10 ieu muakkad anu 12 goer muakkad. Jadi anu muakkad junjunan sama sekali tara ngantunkeun anu goer muakkad sawaktos-waktos junjunan asa ngantunkeun disebutkeun muadobah eta tara ngantunkeun teh. Anu akad qobla duhur 2, ba'da duhur 2, qobla asar ofatanana goer muakkad, ba'da maghrib 2 ya sabari genep, ba'da isya 2 qobla subuh 2 ya sabji tah eta kade eta mah kade ayeuna mun teu melah walaupun ayeuna mun teu tinggalin usahakeun walaupun mesin goer muakkad oke tetap sunat dikodoan cuman ieu mah keur nyaeta ngahilangkeun pamakruhan satu kadua keur ngahilangkeun nyaeta tina jatuh nama orang tina nama
adil jadi pasek. Jadi salah satu anu masekeun teh nyaeta ketika terus-terus atawa anger mayeng wani-wani ninggalkeun salat sunat muakkad bari terus-terus. Nah, ketika aya namun tertinggalin eta usahakeun utamakeun gitu qadaan. Sunat naon? Anu muakkad. Urang contoh aya namun tak qabla dhuhur teh pan ayeuna tadi teh muakkad. Nah, begitu jalan ke masjid, jalan aya namun teh berjamaah ke geus aya namun teh mah salat berjamaah lohorna, salat nu qabla lohor deui lakonan. Lain qada ayeuna salat lohor keneh mah. Dina waktu lohor keneh mah. Gitu. Ba'da lohor geus puguh tuluy aya namun. Nah, matak aya namun tadi pikir-pikir ya mah. Lamun urang aya namun teh nyanyabaan ka Malang. Dari itu teh aya namun tadi panyabaan teh nya aya waktu oge gitu. Jadi karena teh nyaho ya pada can aya imam lah istilahna dek salat jamaah teh gitu. Kulentang kelinting emang eueuh salat rawatib lamun di panyabaan gitu. Emang eueuh aya namu akad lamun di panyabaan gitu. Dari jamaah teh aya tetep cuman ari aya namun teh pembimbing mah pan aya namun teh mah memperhitungkeun kebutuhan ayeuna jamaah aya namun teh tah berarti ka aya namun teh balik ti ditu teh balik aya namun teh ti panyabaan teh eta teh qadaaneun. Sapoe aya namun teh masa rakaat aya ka Malang teh aya namun sabaraha poe. Kodo minimal rawat muakkad unggul. Abuya ya namun teh masing Allah ya ramu. Buya mah hoream init-initan teh sok loba hutang. Buya mah hoream init-initan teh nya lamun init-initan teh sok loba hutang. Ayo urang memerlukan hutang teh duit teh beureuh kitu lain. Hutang hataman, hutang wiridan, hutang maca Quran, hutang sholawat gitu. Lain hutang aya namun kawas kieu aweya mah aya nyalukeunna di mana-mana aya namun teh bade ngaos jadwalna teras aya tamu, teras kabagel ku tamu nya tah bieu teh geus dibegal. Bahasa wali gitu. Teh geus dibegal. Mun bare ngaos gitu kabujang sohor tamu tapi ka ayeuna telat atampi kantenan dugi ka ayeuna mun teh mah ngalangkung ayeuna waktos dugi kanteun mah yen ngabegal. Wah ayeuna nu awam mah begal naon gitu eta dek ngaji gitu kapegat ku tamu kapegat ayeuna ku itu ku nu ngondang jeung tapi ka ayeuna mun teh teu kaburu ngaji majarkeun teh buya mah naon kabegal. Begal mulih ayeuna teh manyambahnya tah ayeuna ugahna ayeuna teh panjambaan teh sok loba hutang. Lain model urang atuh lain model urang. Sakitu. Jadi ayeuna mun teh aya salat fardu mah nyaeta teu kurang teu leuwih tina sape-sapeting teh adalah 5 sholatan alias 5 waktu. 5 waktu. Oke nyaeta dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina sholatan. Geus madukeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ka umat kami dina peutingan Isra difardukeunana teh khamsina sholatan 50 sholatan lain 50 waktu 50 sholatan lain 50 waktu palam aja mangka teureun-eureun kami teh uroji terus bolak-balik unjukan ka Allah wa as'alu sareng nanada kami ka Gusti Allah at-takhfifa nyuhunkeun keringanan tina 50 sholatan hatta ja'alaha khamsan dugi ka uih bolak-balik kami unjukan ka Allah nyuhunkeun keringanan kenging salapan kali wangsulan tina 50 nyisa 5 sholatan dina tiap-tiap poe dina tiap-tiap peuting tegasna 5 sholatan dina sapoe sapeuting
Oh, berarti dina hadisna oge faradallahu ala ummati. Berarti orang kafir makan bae teh salatnya teu wajib salat. Lain gitu artina. Mata ayeuna di dia ditafsiran ku Syekh Nawawi radhiyallahu an, ummati teh naon maksudna ummatud dakwah sakur anu kagero kadakwahan. Tuh, kaajak ku pangajak nanya eta junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangka tetep kaseru kaparentah kudu ngalakonan salat anu 5 waktu eta di annal kufaro karena sana jelma-jelma kafir mukhatabuna dituntut diparentah dihitob digero diseru dipuru syariati ayat sarua urang kafir teh wajib salat sarua urang kafir teh dituntut kudu zakat kudu ibadah haji sarua da kaitu sabab umat dakwah anu nyaeta menerima kana panggilan kana pangajak junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata aya namun temu orang kafir teu salatnya disiksa. Da kahitom orang kafir teu zakat disiksa, orang kafir teu ibadah haji disiksa. Da kahitom teh tuh eta cenah dengan wengian Isra nyaeta dina wengian kaping 27 Rajab teh anu pisa tahunan di junjunan ngalih ka Mekah ka Madinah didinya terjadi nyaeta Isra Mi'raj. Setahun setelah peristiwa Isra Mi'raj junjunan teras ngalih ka Madinah. Tak iya nu 50 teh nu 50 andai kata 50 salah pikul liwaktin minal khomsi ari waktu nama tetep 5 ngan salatna 50 ari waktu nama tetep 5 pikul liwaktin minal khomsi tetep waktu nama 5 anu 50 teh naonna salatna ai waktuna sabaraha 5 waktuna mah anu 50 teh naonna salat nalin waktuna ai waktuna nya 5 ayeuna waktuna mah jadi ieu nu 5 waktu teh per waktu teh asal nama sateacan jadi 5 salatan teh nya eta per waktu teh adalah 10 salatan 10 salatan ari per salate adalah 2 rakaat jadi hartina 50 salatan teh aladah 100 rakaat lohor 10 salatan alias 20 rakaat asar 10 salatan alias 20 rakaat jeung saterusna. Jadi we lamun 50 salatan teh sampai sapeting sabaraha rakaat? 100 rakaat. 100 rakaat. 20 rakaat nu salat tarawih bari satahun sakali oge. Nu satahun sakali. Ya unggal poe 100 rakaat. Asa acan kawaranan ya teh aya namun salat sampai 100 rakaat 100 rakaat masyaallah. Maha uning aya namun tamanya maha uning aya namun tama naon teh Kangjeng Nabi Musa alaihissalam syariatna wasilahana bahwa ya urang teh umat ayeuna junjunan anu ketepek anu kedul model kieu moal mampu ai junjunan mah enjoy we teu aya namun teu menog da junjunan mah ahlina pan qurratu aini geus salat gitu jadi bungana teh dina naon dina ayeuna salat ari anu tukang nama ari anu pakar nama jadi ayeuna mun teu parang salat teh sarua jeung orderan sarua jeung proyek
sarojeng naon sarojeng proyek eta lamun aya namun tadi pabrik pigaweun ieu pagawe pabrik atau amek-amekan libur karena belum ada barang mun loba barang kumaha nya atuh ayeuna bisa samana-mana ayeuna mun dan bisa ngejar ayeuna mun target atuh da eta mah ngalembur mah itu ya itu ning tuh ari ahli mah atuh dibere order teh atuh dibere project mah ai urang pangna jol ampeg teh naon lain ahlina lain pakarna ai junjunan ahlina tuh kusam urang mah ayeuna umat mah tos kauningan ku Kangjeng Nabi saya salam tukang hees tukang nyatu tukang udud tukang kawin tukang ulin tukang ayat atuh ya 100 sawayana mulih wangsul di ayeuna ka itu wangsul di ayeuna muka itu nyisa 5 teh asalna berarti lamun sasolatan 2 rakaat berarti 5 salatan teh sabaraha mun anggarkeunnya gitu ya lain ahli teh gitu berarti meureun sabat-sabat jeung teh berarti 10 rakaat meureun 5 salatan mah gitu dapuh ayeuna mun teh lain ahli teh nah jadi ayeuna mun teh mah ieu lohor jadi 4 rakaat nyaeta eta tambahan atas wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi eta mah nyaeta pembaharuan anu pembaharuanana atas wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Tambahan ayeuna mun teh mah 2 jadi 4. Asar asalna 2 tambahan 2 jadi 4. Maghrib 2 tambahan 1 jadi 3. Isya asalna 2 tambahan 2 jadi 4. Nu orsinil nyaeta naon? Subuh. Orsinil ayeuna tidak ada tambahan, tidak ada tambahan orsinil. Ad-dhuhru wallahu a'lam bissawab.